Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel kita Lembur Katineng. Kali ini saya akan melanjutkan perjalanan di Kecamatan Cikidang ini, teman-teman. Kita akan lanjut perjalanan di Desa Cikirai, teman-teman. Kalau nama kampungnya saya belum tahu, teman-teman. Nanti kita kalau ada penduduknya, warga, nanti kita tanya di sana desanya apa. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan perjalanan ini, saya harap teman-teman mau untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan atas perjalanan kita ini. Untuk menuju ke kampung selanjutnya di Desa Cikirai ini, kita akan melalui persawahan, teman-teman. Nah, di depan sana ada pesawahan tuh. Ada pesawahan, kayaknya sih nggak terlalu luas sawahnya. Nah, kita akan menuruni jalan ini, teman-teman. Nah, jalannya lumayan, turunnya lumayan curam ini, tanjakannya. Nanti kita akan turun ke bawah ya. Nah, kampungnya ada di depan sana tuh, teman-teman. Nah, itu ada kelihatan kayak toa. Ada pengeras suara, mungkin itu pengeras suara dari musola, teman-teman. Baik, kita mulai aja, teman-teman, perjalanan ini dengan mengawali menuruni anak tangga ini, teman-teman. Ini tangganya rada nyurucut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, lumayan turun. Namun tiko sewat mah gorolong nih ke hanap ya. Orang jalannya terus turun. Nah, pinggir-pinggirnya banyak pohon-pohon. Ini kebun, kayaknya kebun singkong nih. Ada pisang, singkong. Nah, ini sawahnya udah mulai kelihatan nih, teman-teman. Nah, tuh, alhamdulillah sawahnya udah kelihatan, teman-teman. Enakan juga ini. Sawahnya masih, alhamdulillah masih subur ini kayaknya, teman-teman nih. Masih hijau. Tuh di sana juga ada gunung tuh. Nggak tahu gunung apa itu. Nah, ini selokan irigasi mah kering ini, teman-teman. Tapi kalau untuk sawahnya masih hijau ya. Nah, ini juga tuh udah mulai ada padinya nih. Tuh udah mulai ada bulir-bulir padinya. Cuman masih hapa ini kayaknya, teman-teman. Jadi belum isi. Mungkin sekitar sebulanan lagi kali. Coba lihat, kita kesini dulu ya. Masih ada, tapi ini airnya tuh adaan airnya tuh. Alhamdulillah ini. Cuman saya nggak ngeliat kalau ada air yang mengalir mah, nggak kelihatan ini. Nggak tahu nih airnya dari mana nih pengairannya nih. Soalnya ini irigasinya, ini solokannya ini kering nih, teman-teman nih. Udah nggak ngucur air. Nanti kita tanya nih ke warga, airnya dari mana. Tapi sih kayaknya mah ini juga udah agak rawan juga ini, rawan kekeringan ini. Mudah-mudahan ini air di sini masih air di sini masih tetap bertahan sampai padi ini panen, teman-teman. Sampai padi ini kuning, nah terus bisa dipanen sama petani nih, biar petani nggak gagal panen ini. Ya Allah, enaknya nih.
rame aku senjama di jama rame itu. Aman. Nah ini sawahnya alhamdulillah nih teman-teman, sawah terasering yang berundak-undak, berbukit-bukit, masih hijau. Itu di atas tuh ada perkampungan warga tuh teman-teman, ada rumah tuh. Temen kampungnya, nama kampungnya saya belum tahu nih, kampung apa. Nah ini ada pohon pala nih, buahnya juga ada tuh pohon pala. Nah, di sana duren tuh, durennya lagi berbunga kayaknya teman-teman. Nah ini buah pala nih kayak gini teman-teman. Ini buah pala ini enak nih kalau dimakan siang-siang, rasanya manis asem nih. Kita lanjut ke atas teman-teman, kita lihat. Kenapa dia kota rame ya? Rame tuh. Si teteh. Punten, Ibu. Nuju naraon Ibu? Nuju kiwe ya ngarumpi. Muhun. Punten ngiring amengan kadinya ibunya. Mangga. Ini banyak si Ade ini. Ade. Ada apa? Ya amangannya Ibu ya. Punten Ibu napangkeun. Di mana? Bu, abdi di Bogor. Oh. Teh. Muhun. Salim ada dedek katanya. Oh ya, Salim. Selamat. Ih, pinter ya. Salim. Selamat. Oh ya warung oke ya di dia. Kecil-kecilan. Muhun, alhamdulillah. Ngarumpi anak-anak. Nya. Aya teh kampung naon namina, Bu? Kampung Darieung. Kampung Darieung. Oh, masih sami jeung nu itu berarti nya Darieung kene. Desana Cikirai, Kecamatan Cikidang ya, Bu nya. Cikidang. Muhun. Ai RT-na misah apa? Masih ngahiji jeung kampung dari anu di seberang itu, Bu, seberang sawah itu. Sami. Oh, sami sa RT kene. Oh, berarti ageng oge nya, Bu nya. Ayo itu jalan payuna belah mana, Bu? Pak, jalan. Muhun. Oh, ieu payuna mah katongoh ditu. Oh, jadi di kampung. Kadieu tah masih seueur mur tah. Oh, aya kene nya. Kadieu tah nya. Kan ai kapengar ieu mah mapai ieu meureun mapai sawahnya Bu nya. Oh, benten deui. Oh, benten deui. Desana benten deui kapalian ditu mah. Oh, kapalian ditu mah benten. Atau ibang. Itu. Nya. Enggak boleh. Oh, tapi di dieu mah caina ge atas spam oge sami nya Bu nya. Nya. Ieu sabulan baraha ya naurna, Bu? Tah? Sabulan sabaraha ya naur pam ya? Naur da teu acan sasasi. Oh, enggal kene ieu mah Ibu masang, muhun. Mungkin toping 20. Muhun, nah. Nya, atas sabulan. Nya ranyar kene jigana ieu di dieu tuh sareng anu dipayun ya Bu nya. Muhun sami ieu Darieung. Nya Darieung. Enggal kene. Nya. Nya mangga Ibu di kantor nya. Bari ka payun deui, ningali deui ka payun. Ka dieu nya Bu nya. Nya. Assalamualaikum. Salam. Ini kampungnya. Ada kesini ya teman-teman. Oh ini ada parabola. Punten ngiring langkung. Oh ya pos letik ya. Tuh masih akhirnya ya di jalan aja. Oh jadi kampungnya sama ternyata teman-teman, masih kampung Darieung. Masih satu ke RT-an juga, tapi sebenarnya lumayan jauh tadi. Yang pertama kita temui mah di sana itu kampung Darieungnya. Nah, mungkin di kampung mah kayak gitu. Jadi rumahnya karena rumahnya sedikit jadi masih. Abah punten. Nuju naon, Bah? Oh, duker malaban lauknya, Bahnya. Oh, alhamdulillah seueur. Ieu lauk nasi Abah. Tuh, ikannya banyak, teman-teman. Ieu naon ieu Bah mujairnya, Bahnya? Nila. Punten Ibu, nepangkeun. Bah, punten. Oh, ini paraban naon ieu, Bah? Lunte. Lunte. Muhun. Lunte teh semacam naon ieu? Pak. Kuas ieu sanes kuas naon? Dedak sanes, Bah? Apa pelet?
Di mana tadi Bapak? Di Bogor, Bu. Lebih. Mohon tebih di Bogor abi. Nya. Iya bumi Bapak ya. Anu iya. Sareng saha Bapak linggih di dia? Kumaha ieu na? Sareng istri. Istri duaan. Iya putra. Putra. Putrana arayakannya di dia. Oh sareng putra. Putrana baraha Ibu? Abdi putra mah 5. Oh 5. Tinggal 2 deui. Anu canikah. Mohon anu tos narikah mah tos palisah meureun nya. Tarabih di dia, Bu. Abdi. Oh nya. Nya raos atuh. Itu di luhur kandang Embe anu Bapak oge. Wah, alhamdulillah tuh. Tapi kosongnya banyak. Oh, ayaan. Si Bapak mah. Coba ningali kadinya banyak. Punten, Pak. Si Bapak mah alhamdulillah ya, teman-teman. Ini dapurnya. Tapi aya cair mah seueur geuning anu Bapak mah nya. Mun aya pangpayuna Pangpayuna. mohon di sumber eta mah. Oh, aya sumberna paling mana emang, Pak? Di Tonggo. Aya satu lemur lagi sana. Oh nya. Oh di gunung di Tonggo gitu nya. Iya Bapak ka dieu nya make nganggo naon ieu? Teu aya geuning kocorana. Aya eta. Oh iya. Oh ti lebat ka dieu. Kantor dina zaman. Terus nyelang di Tonggo gitu. Itu Nya. Tak ieu selangna nya. Oh ka dieu. Nya alhamdulillah tuh ieu si Bapak mah. Teu ieu teu masang pam teu Bapak mah di dieu nya. Oh nganggo oge. sama kanggo bersih euteun. Jadi air dari gunung mah katanya teman-teman itu buat mandi ya, buat pengairan empang kayak gini, buat cuci-cuci. Tapi kalau buat minum mah katanya si Bapak juga pasang pam. Jadi alhamdulillah. Oh berarti perusahaan air mah tos lebat ka dieu nya panya. Dan meureun emang sumber nage caket di Tonggoh gitu nya panya mata airna. Mohon alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak, nuju naon ya Mak? Nya. Oh gitu, mohon. Saya lihat dia ya. Nya. Ah, badai amangan we ya, Mak. Nya. Bah, punten. Tepangkeun, abdi ti Bogor. Nya. Ayo bumi Mak ieu sareng Abah. Iya, iya. Oh, iya murang kali. Ya alhamdulillah atuh. Nya caina ge sami ieu seueur nya Bahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh si Abah tuh. Makan cabe. Tuh di non polybag tuh disimpan di polybag. Alhamdulillah. Gini kalau di kampung mah kalau rajin mah teman-teman cabe juga nggak usah beli. Tuh ada daun ubi, daun seledri nya Bahnya. Nah ini daun bawang ya. Ya Abah teu ka mana-mana tuh. Teu ka mana-mana, teu ka Serang gitu. Ka kebon. Aya 2 dinten ayeuna ku nya ta kawitna kamari teh teu Cibang bantu ku. Nya. Ini 2 minggu. Oh, nare di ditu, Abah. Teh punten. Dari sing dewe sing ambelan sing di sawah. Oh nya. Nya, oh aya sa di dinten Abah nyawa. Di ieu. Mohon ieu di lebak dieu nya. Garapan Oh, jadi garap gitu. ai tanahna anu
anu kagungan anu batu. Anu batur. Abi mah orang ngagarap. Ngagarap. Tapi engke ieu anak itu berhasil mah. nya Omaro jadi bagi hasilnya mah nya. Hasil. Muhun. Di dieu mah sadayana ge teh si bapak eta kitu. Nya. Tah engke mungkin ai meser pupukna terus meser bibitna eta abah anu meser nyari ra. Ari eta bibit mah gitu ora begitu panen langsung nganak jadinya gitu. Pami pupukna. Oh iya di damal bibit deui gitu mohon. Damal bibit deui dapat meser langsung untuk pertanian kitu-kitu kan. Nya, jadi nyalira nyabahnya. Langsung we gitu. Sok eta kitu naon teh pilihan lah. Nya. Kan anu meser mah panginten bibit naon pupuk gitu nya abahnya. Pami pupuk gitu sok bagi dua sareng kagungan sawah. Oh gitu. Jadi nu kagungan sawah ge mantuan, mantosan 200 kilo teh masuk 100 kilo ewa. Emang ai tina 100 kilo teh baraha eta hargi pupuk ayeuna bah? Ayeuna mah alhamdulillah nya pupuk kosong. Sabaraha bah? Pokoknya 200 sampai 200 langkung. Pami meser keluar. Nya. Nya. Kartu tani teh. Mohon. Pan ayeuna mah pan hampir keayaan. Saya gitu kan. Duka tahun 2024. Duka mata duka di usian tadi kan. Nya, jadi aya kuotana panginten kitu nya bae si kartu teh tos TF ayeuna mah tiasa dianggo deui kitu nya. Nuhun. Eta meser we gitu. Nya, satahunan teh barakali nyandak tah. Pupukna 3 kali. Ieu teh parena jenis naon ya, Bah? Parena. Ieu teh jenis super. Super. Oh, super mah amun teu salah mah anu 3 bulannya banyak. Nya. 3 bulan tiasa dipanen. Di dieu mah pan nyawa teh rata-ratana setahun teh 2 kali. Oh, setahun 2 kali. Oh, berarti aya kosongna teh bahnya. Aya kosongna. Nya, talamun kok pamit terus langsung leteran gitu tah. Jadi pan karena tanah piramid. Oh, gitu teman-teman. Nah, jadi sawah di sini ditaneminnya setahun 2 kali teman-teman. Sebenarnya masih padi itu bisa hanya 3 bulan teman-teman. Nah, jadi dari 6 bulan itu sengaja dikosongin biar tanahnya subur teman-teman. Jadi kalau misalkan terus ditanemin misalkan selama setahun itu 3 kali, nanti tanahnya kurang subur kata si abah ini. Oh gitu. Muhun. Iya kan si garam itu apa berasnya di kompos. Nya. Ada di tabur gitu ke pupuk. Nya. Ai kadi itu ai kana jalan, Pak? Teu aya. Oh, buntu. Terus ke mana atuh? Baik deui ka ditu berarti abi. Kapal Tonggo baik deui ka ditu. Oh iya. Itu di Kampung Tonjong sareng Sampalan. Mohon. Oh sami engke kos kieu aya sawah-sawahan keneh. Abang sawahna mah kapal dia we. Oh iya. Oh iya. Anu aya namanya eta ada seueur anu. Nya. Kagari. Nya. Pertawis. Ya oke mahal. Nya sareng ieu abah ieu abdi teh katitipan aya nu naon aya nu nitipkeun sedekah ieu ka abdi nya kanggo wargi di kampung kieu. Tapi ya tong dinilai jumlahna nyambahnya aya masalah atos mah panginten di dieu seueur. Aya mah cenah hayang karaosan we ku wargi-wargi di kampung ieu punten abah nya sami-sami. Mudah-mudahan ya kasayanana ditampi insyaallah. Amin mudah-mudahan inu masihana sehatnya bahnya. Nya rezekinya dilangkungkeun ti kieu kitu nya bahnya diseueurkeun rezekina. Ieu kagong mak, punten mak. Mangga kabagian. Punten nya mak. Nya alhamdulillah. Nya tong ditingali. Mohon. Nya. Isina sapali. Nya muga-muga. Nya. Mengimbingnya engal nama. Nya. Nya. Nya mak abah abdi bagi lajeng nya. Nya tur nuhun. Mohon sami mudah-mudahan abah sing sarehat dieu nya sareng emanya. Nya. Dikantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman. Oke. Lanjut teman-teman, kita jalan lagi. Kita melanjutkan perjalanan di Kampung Darieung ini teman-teman. Kampung Darieung. Ini toa nih yang tadi kelihatan dari sana nih teman-teman. Ini toanya nih. Ini musola apa ini toanya? Coba kita lihat ke sini. Kayaknya mah musola ini bener nih. Ya.
Tuh benar ya musola ya. Ya naon ngaranna tempat imamna ya. Tempat imam ngaranna Pengimbaran. Ayo pangimarana ya teman-teman ya. Pangimaran ya. Nah. Iya ka dia ya. Nah, ya bedug ya teman-teman ya. Musola. Ya bedug. Tuh. Alhamdulillah sih. Musolahna. Coba. Wah, saya mau naik tapi saya takut kotor nih teman-teman. Saya pakai sepatu soalnya. Ya. Pak, punten. Nuju naon, Pak? Nya. Ngiring amengan ka dieu nya, Pak nya? Dia mah tariis geuning nepangkeun, Pak. Abdi Agus di Bogor. Oh, Mohon. Oh ya, empang rada garingnya, Pak nya? Ternyata China eta Iya, China kurang pengintannya banyak. Teh. Nepangkeun teh. Punten ngiring amengan ya. nya. Ibu. Nuju naon, Bu? Ah, punten nggak ganggu. Biar resep ningali ieu mah, tapi ieu cai seur ya, Pak. Ayaan gini ieu ka dieu. Kapan sedih? Cai ti dieu nya. Motor kayaknya. Tah ieu sumberna ti. Wahangan. Oh, aya wahangan di tonggo. Aya di paling lebak kan kaina alit pun aya nama. Oh, nya. Halodo teh aman. Nya karena halodo gitu nya. Ya lamun misalkan usum hujan mah meureun pinuhnya tehnya. Subur gitu. Terus aya di ical. Oh, nya. Heeh. Sieun maboknya ada kurang cai bersihna gitu. Kirang cairna teh. Nya. Ayo ka tonggo masih seueur keneh bumi-bumi aya keneh. Oh iya. Oh gitu. Oh iya mentok ya ujung berarti. Salamun. Itu ujung lebak. Oh aya. Aya di lebak. Tak begitu tadi palih ditu tah teh. Kampung Darieung palih ditu. Namun arek bayi di kaditu lewatna ka mana? Bade ka mana wih Nya euy di kaditu. teras lewat ya. Oh tiasa engke muter kaditu gitu. Muter kadinya teras teh. Oh mapai sawah ieu panginten nya. Anteu. Oh henteu. Tomo. Oh ya jalan ageng gitu. Oh nya nya. Oh sanes Pak, abi di Bogor. Di Bogor mana kok? Di mana di Cimandala. Cimandala. Nya desa Cimandala. Nya tuh, Mbak, digantun nya. Mun mah. Nya, tur nuhun. Punten nya, ngaganggu waktosna nya. Teh, punten nya, teh. Tos ngaganggu waktosna. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, enggak.